ngobrol-ngobrol saking aman. Mohon ke saudara punya kalangkara waktu tatawarna kalimat sadra. Mungkin ke sahabat rerengan kalimat sadra tanah kalangan baris digelar oke di barak bandnya anu pakai band bisa. Upami panginten kelompok barak band teh perkawis kelompok naon ieu teh Kang Uyi. Ieu teh karasan modern Kang Aman. Janten tradisina tadi atos kakek dipungkas panginten aya ti rerengan BN nya ti modern. Janten komunitas angker ieu sareskanten di non dipintonkeun dina angker eta bener aneka kreativitasnya, aneka kerajinan, aneka kuliner sareng angker teh mohon dina hartos ngagaduhan rupi-rupi singkatannya mohon kalebet anu tadi dibudikeun Kang Robi sakali deui ka mana ikuti teh nya mangkana seueur parawan Kang Robi aya manawi Kang Robi mohon nah, gini kerja, kalau sih kerja, bager. Kan kurang ngobrol-ngobrol sama Kang Amang ya. Kurang ngobrol lah. Ye. Pura-pura parawan. Nya, dah. Kumargi Kang Oyi pada istirahat. Oh, istirahat. Kanu masih kene parawan peureum. Ulah. Peureum bilih ngalek. Tinggal ganteng. Nah, itu kita anu istirahat. Salah sawios pangintennya. Asep Kota Tasik anu mudah-mudahan panginten kamajengan kelompok Kalimusadla piduana pisadayana dukungan pisadayana mudah-mudahan tinggal majeng tinggal sukses kumargi salah sawios kelompok anu ayeuna panginten janten naon sapamendak akangnya kebanggaan warga Tasik mudah-mudahan panginten di Tasik khususnya lahir seniman muda sapertos ieu aduh adi ya sih sebenarnya mah yang beda indung beda bapak beda tetangga jeung beda RT beda RW ieu teh itu Kang Robi dengan anak ieu teh sabar alami Kang Robi tah abah ini teh karasan Kalimusadla teh kamari kaping 27 anu ka salapan abah oh Kak kos 8 tahun sumuhun salapan upami channel YouTube-na ayeuna anu geus menang duit alhamdulillah abah alhamdulillah sukses berarti isi nama mudah-mudahan sama dan ningali janten subscriberna kanggo yang kabisna kanggo Kalimusadla pangintennya insyaallah sanes nu sakadar ganteng salirana insyaallah suanten lagi ganteng ari artis mah biasa sok nyebut tuh ningali kapal itu tuh mudah-mudahan ibu ke kontrak da ibu di ayeuna aya nu bade nepangan ka Kalimusadla meriogikeun tampilan bedah ka mana tangah hubungina penonton saya mah langsung ka dieu ka pasar angker dari karasan dieu buka stand tapi mahal upami pasar angker ngan 2 poeun atrana udah temu ka ieu abi teh janten ka mana kedah ngahubungi Bawai Sumping Kagobras Sumping Kagobras Taman Sari ras palihan mana Caket Untas terus itu kan nama Untas Telega RT RW RT 01 RW 05 Caket Untas RT 01 RW 05 tatanggana saha disingkeun nanyakeun tatanggana teh Mang Atang nah terus kita Mang Atang pamidaya umumkeun di masjid Mang Atang di mana ari bumi Narobi kan lah Pak samping-samping abah atos kawitan bade dicek kacan Kang Uyi tah ieu teh diwengku ku salawe bilih panginten aya anu sesepuhna main keyboardna main gitarna main kendarna da saha pinten jenenganna teras diwengku ku alat-alat tambah tangkosna pinten ieu teh saros nama aya sabaraha personil anu pengiring jalan aya wagelan laras pisan eta pengiring Pak mohon pengiring teh ari laras oh pasang jalan mamawi dia aya Kang Aai Kang Aai menyebutnya Kang Aai mah kemah anti kamera anti mic sabangsani sosora anjing popotan pasti nyumput eta Kang Aai upami anu ngaleungit dina ieu tempat panggeulana pasti Kang Aai pasti kumaha kita aya dina foto ka dia artos dompet waspada Kang Aai
abdi dina waktos ulang tahun nuka salapan teh parantos bidang antana pisau di mana wae kali masadlah teh perkawis saw beres abahnya kangge kapi ini kangge nuka salapan ayeuna acan ngayakeun perkosna saw besar lah hatosna beda nu pandemi gitu mawi insyaallah saupamina rengan-rengan sebudaya bari AATT ibu bapak aki nenek diri hoyong nanti tuang sadaya saaya-aya nggak kasih nu Ciberem insyaallah di teng ending kali musa teh bari tuang sarang di situ Ciberem oh berarti ini teh salamatan mohon lah bari mohon biasa itu sudah Ciberem langsung di ruangan barang teh siapa mangga kumargi tos para siap oh siap
Iya.